Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-darsul khamisa asyara ari pelajaran anu ka-15 na fi fadli sholati subhi eta tetep dina mertelakeun padilahna salat subuh wal asri sareng asar wal hathi sareng ngadorong ala huduril jamaati kana hadirna salat berjamaah fi subhi dina salat subuh wal isya'i sareng salat isya wa karahatin naumi jeung makruhna sare qoblaha dina samemeh salat isya wal haditha jeung ngawangkong atawa ngobrol ba'daha dina sabada salat isya. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahajal masola anu salat ieu man al-bardaini kana subuh sareng asar dakhala mangka asup ieu man al-jannata ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Layalija mual asup annaro kana naraka sa ahadun hiji jalma solanu salat ieu ahad qabla tulu'i syamsi dina samemeh bijal panon poe wa qabla ghurubiha jeung memeh surupna panon poe yakni ngamaksud Rasul al-fajr kana salat subuh wal asra sareng kana salat asar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Man sajalma solanu salat ieu man asubha kana salat subuh fahuwa mangka ari man teh bidhimmatillahi eta tetep dina jaminan Allah. Pangzurhu maka kudu ningalian anjeun ka ieu man ya ibna adam he anak adam la yatlubannaka moal minta nyaan ka anjeun insyaallah Gusti Allah min dimmatihi tina tanggunganana Allah bisyai'in kalawan hiji perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Ya ta'aqobuna silih gantian kabeh fikum diaranjeun sa malaikatun malaikat billaili dina waktu peuting wa malaikatun jeung malaikat bin nahari dina waktu beurang wa yajtami'una jeung kumpul malaikat kabeh fi sholati subhi dina waktu salat subuh wal sholatil asri sareng salat asar. Tsumma ya'ruju tuluy naik ieu malaikat allazina anu batu nginep ieu ladina fikum diaranjeun payas aluhu maka nanya ka malaikat sallallahu Gusti Allah wa bari ari Allah a'lamu eta maha uninga bihim ka itu jalma-jalma kaifa kumaha taroktum ninggalkeun aranjeun ibadi ka hamba-hamba kami. Payaquluna mangka ngajawab ieu malaikat tarokna ninggalkeun abdi sadayana ka itu jalma-jalma atawa ibad wahum bari ari itu ibad yusalluna eta salat itu ibad wa atainahum jeung datang kami atau orang sadayana ka itu ibad wahum bari ari itu ibad yusalluna eta keur salat itu ibad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Adar susah di sasyaro ari pelajaran ka-16 na fi fadli yaumil jum'ati eta tetep dina martelakeun padilahna poe Jum'ah wa sholatiha sareng salat Jum'ah wa getisali jeung adus wa tatoyyubi jeung make seseungitlan laha karena Jum'ah. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin ari pang alusna poe tolaat anu kaluar alaihi kana itu yaum naon asyamsu panon poe yaumul jum'ati eta poe Jum'ah fihi dina poe Jum'ah khuliqa didamel saha Adamu Nabi Adam wa fihi sareng dina itu poe Jum'ah udkhila diasupkeun Nabi Adam al jannata ka surga wa fihi sareng dina poe Jum'ah ukhrija dikaluarkeun Nabi Adam minha tina itu jannah. Man sajalma tawaddoa anu wudu ieu man pa ahsana tuluy ngaluskeun ieu man al wudu'a kana wuduna summa ata tuluy datang ieu man al jum'ata kana salat Jum'ah pastama'a tuluy ngadengekeun ieu si man wa ansota sareng ngaregepkeun ieu si man ghufira mangka dihampura lahu eta ghufira mangka dihampura lahu pikeun ieu si man naon ma perkara bainahu nu tetep di antarana itu yaum wa bainal jumu'ati sareng di antara Jum'ah deui wa ziyadatu salasati ayamin jeung ditambahan 3 pirang-pirang poe. Paman sareng sajalma masa anu nyabakan ieu man al haso kana keusik pakot lago maka yakin sia-sia atawa lago ieu man
layan tahiyanna yakin nyegah nyaan saha aqwamun pirang-pirang kaum an wad'ihimul jumu'ati tina ninggalkeun an wad'ihim tina ninggalkeun ana kaum al jumu'ati kana pirang-pirang Jumat awalayah timanna atawa ngecap nyaan saha Allah Gusti Allah ala qulubihim kana pirang-pirang hatena ieu kaum sumalayakunanna tuluy yakin bukti nyaan ieu kaum minal ghafilina eta tetep tina pirang-pirang jalma anu paroho kabeh rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim wallahu a'lamu bissawab.